Maka wiridanana tuh di bulan Rajab hayang supaya kos Kangjeng Nabi bisa hiber maca sholawat sampai sapeting 4444 tuh siapa hiber hayang dibere 4444 geus di heula we goblok hayang nama meureun maca sholawat tilu haju hiber mana aya saya sholawat tasbih siap jangan isukan tali na kencengkeun loba boga tasbih geus aya batur hayangan jual lain tasbih jualan tasbih nah sholawatna teh nu mana nu urang resep eta akur jeung urang obat ge ieu obat bagus jeung dokter ieu obat bagus can pugu akur ka jeung urang darahna tensina kan diakurkeun heula ternyata oh ieu mah paramek akurna nu ieu mah bodrek nu ieu mah prokol nu ieu mah itu padahal mah kolot tapi bodreksin beda atuh geus kitu bae pengobatan mah aneh ieu sih mah make bodreksin cager wallahu alam aing mah asal bodreksin cager berarti jiwana kanak-kanak ke budak nah baca sholawat saloba-lobana ngeunang bae urang saminggu dicoba cek kiai sapoe-sapoe 4444 aing laksana gendang saminggu coba orang kikituan aing hiber tante ieu mah keur dongeng doang ulah maca sholawat hayang bisa hiber atuh ulah hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala geus menang ridho Allah ku Allah dik dikukumahakeun ge kumaha ulah besi boga urang maca sholawat dah hayang bisa berulah hayang teterak ditembak lah aja paeh-paeh bae hayang maju usah lah jangan maju usah dengan ngadon ulin doang jauh duit nu aya ge tilok dibangunkeun ka masjid kamu sholat tilok ieu mah jenengan kula mah hayang bisa ibadah we cenah ieu naon supaya maju usaha nu aya ge tilok berarti ngabohong mentak lolobana pang gede-gedena ngabohong mah pedagang sebabna ka kiai minta doana supaya maju cenah jang ibadah boro-boro geus aya hati ieu lain ka kiai masjid sia mah ka aing suuzon bae goblok masjid salat majlis taklim nah maca sholawat nu loba berang penting maca sholawat bae deuk sholawat munjiat deuk sholawat kamilah atawa nariyah kamari sholawat nariyah teh horenganan ciptaan Ibrahim At-Tazi makomna di ditu di Maroko Masya Allah di Pes nah eta nu sok urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurba wa tuqda bihil hawaij dunalu bihir raghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah mah di dieu ngaijazahkeun wa yustasqal ghamamu biwajhil karim kamari ngadeng itu wa yustasqal ghamam picung gentur mah wa yastasqil ghamamu kula ijazah dipicung yang baden wa yastasqil ghamamu yang nu wa yastasqil ghamamu tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamamu lah cenah daripada kitu mah kula moal maca tolol udah coba diributkeun wa yustasqa jeung wa yastasqi moal maca aing mah aya ge deuk wa yustasqa wa yastasqi penting maca ieu mah lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal aing moal maca baca deuk wa yustasqa mangga wa yastasqi mangga kula ijazah wa yastasqi dipicung di guru kula keresek lantaran menang dipicung gentur wa yastasqi di dia abah mau wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli ma wa nafasin bi kulli ma'lum lobaan wa yustasqa nu maca jeung wa yastasqi ternyata di Maroko na wa yustasqal ghamam Ibrahim At-Tazi jadi tazi itu ya ngaran lembur
Ibrahim urang taz geus eta teh salah ngangaranan kudu nama sholawat at-taziyah kamilah at-taziyah kulantaran zaina di ditu dicecekan jeung takna dicecekan ke orang Indonesia berarti sholawat kamilah an-nariyah padahal mah taziyah gitulah surah Syekh itu Abdul Aziz Al-Kubati ngan kulantaran geus tenarna di mana-mana nariyah masalah sebab ieu sholawat bagaikan seuneu dina pada panas bisa ngahuru kasalahan-kasalahan ngahuru dosa-dosa ngahuru kabeng berat sok lobakeun geura-geura maca sholawat eta hampang awak hampang sholawat eta mah ngan panas memehna sebab eta sholawat beda tamah beda sholawat eta mah dan mandak nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukula diijazahkeun sekaligus kabehaninya sholawat nariyah atawa taziyah diijazahkeun ajaztukum mobil tu nikah biar saya bisa nangani nikah doang nah baca saloba-loba cenah kiai teu bisa sampai sabeting 4040 sebetulnya saminggu atuh saminggu 4444 kiai ku eta 4444 emang ku masih bisa bilangan kos itu sholawat kabehna aya 4444 sholawat kabehna sholawat dipuat di Dalailul Khairat karangan Sulaiman Al-Jazuli kamari jarah ka ditu ka Marrakesh ka makom Sulaiman Al-Jazuli nah eta nu ngarang Dalailul Khairat cenah urang mah moal maca sholawat nariyah lah deuk maca dalail masalah dalail sholawat nariyah panjang ting cenah nariyah mah kulo mah deuk Ibrahimiyah bae nu sok dibaca paripal memeh ngaji teh ayo sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama shallaita ala kita ke panjang ting cenah kieu kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad besok masalah da cenah kula mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi Muhammad kieu bari ngedeng masalah cenah kula mah bari ngedeng ge lah deuk sameunang da hayu tungtungna teu maca ieu teh jelema tah asal geus ka dieu ge nyedak kana moal maca lain ngawungkulkeun di bagus-bagus edan di rendah-rendah ieu teh mutiara hiji mutiara anu ditembrak-tembrak di sisi jalan sanajan loba tukang cincin hating lain mutiara di etalase moal aya mutiara mah ditendina ge di wadah ke lamun anu nanyakeun ge dileubeungeut misalnya Haji Pendi di Jakarta nanyakeun mutiara beungeut kieu mah potongan mali kaluarga beungeut kieu mah alah paling hebat ya beungeut kos kieu mah ieu mah Sulaiman Kurdi bere. Oh, mau nanya apa Pak Haji? Nanya mutiara. Enggak ada juga Sulaiman Kurdi. Yang mana? Torojol teh bener. Si Sulaiman dibikeun. Tah, nyana geuna leubeungeut. Oka surang di Mekah ieu mah bangsa beungeut 10 real 20 real mal dibere. Tapi lamun tagog beungeut teh bangunna bener nya dibere. Nih 2000 real, 3000 real. Nu leubeungeut. Urang neangan kokan asli di Mekah di Madinah jeung Haji Pendi tek-tek ceuli datang ka manggih we. Nyana neuleuleumangna lempang nu sugih kan lain kitu. Ai beda lempang nu sugih mah tenang gade. Ieu mah rusuh. Saku masih caplin. Tegep nu sugih mah lempangna ti lagu urusan kos kitu. Dijauh kene ge wah ieu sugih ka beda. Beda lirikna, beda lempangna tenang. Tilok teter-terkan kos kitu. Nanyakeun kok kanu asih moal aya tapi lamun teh jeung nyana aya eta ka modelanana teh kos kitu nah ieu mutiara ge sarua urang lamun sholawat teu nganggap mutiara macana sambarangan tapi lamun urang nganggap ieu mutiara masyaallah mandi heula urang lantaran tos jeung pamajikan ya pasti mandi lah lain baca sholawat berarti tah mah baca sholawat khusus mandi nawaitu lamun penting nawaitu ghusla lis-salamah wal afiyah terus urang wudu suruh salat ngaca sholawat ieu mutiara mun urang teu nganggap bahwa ieu sholawat mutiara urang sambarangan macan
tapi lamun ieu lain sambarangan ieu mutiara. Loba waliullah ku maca sholawat ieu bisa nyaba ka alam malakut. Loba waliullah ku sholawat ieu bisa naon kitu ngaranna dibere ilmu laduni. Loba wali-wali Allah sholihin naon eta anggapan sholawat ieu mutiara. Lamun teu nganggap sholawat mutiara urang api lain bae. Tapi lamun urang maca sholawat nganggap ieu istimewa ieu mutiara, teu sambarangan jelema boga sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema bisa maca sholawat ieu jeung teu sambarangan jelema mun maca sholawat ieu dibere maziah. Lamun teu nganggap ieu sholawat mutiara moal bisa, tapi lamun urang nganggap wah teu pati-pati mantap beda. Urang macana ge cara nuh maca sholawat teh lah ancan. Ang baden mun maca sholawat ancan. Kadenge ku urang ancan 11. Memeh Jumat teh kadedengekeun bae maca sholawat tan halu bihil qadu wa tanfariju bil la ancan. Sebab naon? Geus nganggap mutiara. Urang mah lain, Bang. Allah Aisyah baca naon sholawat kan gitu amat Allah udah ngomong teu anggap jarak teu anggap naona sebab teu anggap ngalamun nganggap mutiara makan masyaallah alhamdulillah bisa 11 ya luar biasa Allah ningalikeun memperhatikeun jeung ngadengikeun ka sholawat dimumule ku urang geus tamat 4444 waduh aing ge dibere kuat ku Gusti Allah ngaluarkeun duit kade ceng-ceng sia yatim kan nah ya dibere tah 1 juta yo sia yatim piatu ya 1 juta sia abdi mah rangda ye abdi mah rangda ngora nah 5 juta sia mah ye coba nomor SMS sabaraha sia mah sedekah teh sok aja efek samping tah ye anggap mutiara. Sebab gue lagi sok ningali jelema maraca salat teu nganggap mutiara. Oh naonan. Anggap mutiara. Lamun urang kos urang boga wiridan naon gara-garana hizib teu nganggap mutiara malah naonan. Urang boga wirid ti guru al ayat saayat 2 ayat tapi teu nganggap mutiara. Wow naonan. Komo ieu mah wahyu. Anggap ieu mutiara. Wah ya Allah. Urang apik macana moal kebel karasa ku urang. Nah, urang baca sholawat di jero bulan Rajab dari khusyuk anggap sholawat ieu mutiara. Ulah nganggap sepele ka sholawat. Lamun urang nganggap sepele asal maca bae moal karasana naon. Tapi urang dianggap mutiara, masyaallah kari urang ya Allah ya Rabb dibere bisa ieu maca ieu. Dibere kuat ya Allah lain abdi nu misakeun jeung lain abdi nu nguatkeun Gusti ya Allah abdi geus dibere karomah ku Gusti dibere karomah teh artina kamulyaan bisa maca bisa kuat eta karomah nu mantak urang neangan karomah teh lain kudu bisa hiber urang neureun karomah teh lain kudu jelema bisa ngapung lain bisa silem lain karomah nu paling hebat diri urang dibere daek salat eta karomah. Ketika urang salat ya Allah ya Rabbi Gusti ieu teh nganang Gusti salat abdi dibere kuat batur nu garaga ge teu kuat abdi mah dibere kuat berarti abdi geus dibere karomah ku Gusti aing wali ieu. Tah aja sok tungtungna jora jasa sia mah. Sok aju ngawalikeun maneh. Ieu keur carita penghormatan ti Gusti Allah urang dibere kuat salat dibere kuat ngaji teh urang dibere darah rek ngaji ieu karomah ti Gusti Allah tatangga urang nu gagah nu gendut anu gembul teu daekeun ngaji urang mah anu dahar hese tapi ngaji ieu meureun ku gara-gara hese dahar jadi ngaji karomah ieu ti Gusti Allah daek ngaji diuk set ngadengekeun lamun lain boga kamulyaan ti Gusti Allah mal kuat nah hayang nyaho ka karomah urang dibere daek ibadah eta karomah paling rendah paling gampang paling deet eta adalah urang dibere daek ibadah eta karomah ti Gusti Allah hayang nyaho karomah mata eta kos kitu ngan haji ulah sok ngawali-wali urang kasalaman da jeung tetangga urang nu teu salat sia nyaho ka wali naon nya wali mah kudu boga karomah sakumaha nabi kudu boga mujizat
mana sia karomah sia teu salat aing salat aing tadi dibere karomah ku Gusti Allah daek salat eta wali aing ye cak anu disasalaman teh salat sia husu tante tamun pelbah husu aing henteu teu lain karomah tah kos kitu mah penghinaan ku Gusti Allah kan sia pinter amat ye daripada sia salat teu husu mendingan aing teu salat waduh jadi ribut tungtungna nah geus ulah gaributkeun salat jeung teu salat pokona urang dibere daek ibadah ieu adalah karomah ulah hese-hese eta kos kitu karomah paling rendah tinggal diperbaiki salat urang diperbaiki ngaji urang diperbaiki engke karasa aya perbedaan nah ieu mah sakadar pangeling-eling isuk tanggal hiji Rajab menurut falaqat isulamun nairen isuk tanggal hiji adapun anu nanggalkeun minggu dan mangganya ngakeun ieu mah kula berdasarkan sulamun nairen isuk mulai isuk urang puasa 27 mun kuat leuwih bagus asa ulah sebulan kurang sakumaha tadi sakuatna urang mudah-mudahan urang gabehan dibere kuat dibere daek dibere ikhlas supaya puasa urang jeung sholawat urang ibadah-ibadah nu lain bisa ku urang kapanggih di alam akhirat sehingga jadi jembatan keselamatan urang ti mahsyar nepikeun ka surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi Kiai Aliuddin Muriangna parah guru kula ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 pasaran sekali ya beja ka abah dek ngaji pasaran ke mana kadinya teh ka Pasir Gadung ka Kiai Ali geus teh naon kadinya mimiti ngaji alfiah kaharti jasa ngeunaheun surahna jeung emang pinter ngamimitian ngaji alfiah tahun 80 awal Ramadan. Nah, tidinya langsung ke Garut 80 akhir menginjak 80 hiji. Jadi ngamimitian ngaji alfiah di almarhum Kiai Aliuddin. Hebat alfiahna alfiah disanja. Maot kamari mudah-mudahan dihampurasa kabeh dosana dilegakeun tur dicangkeun kuburanana dijadikeun sinar ibadah jeung ilmuna sehingga aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala menikmati kesenangan kubur. Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajal makna ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena tadi hate teh aya nu hirup aya nu pae hirup hate ca pae hate poe Dai hirup mah teh ka adi bager bae ka lanceuk bager ka uwa ka mamang eta ngaranna cang hate neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu ya kunaon ceuri ulah yang jajan ieu aya tong budak leutik ieu cukup ku 1000 2000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae sia kunaon ngalamun bae aya kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu sia Quran teh ngalamun mah gua yang kawin sia geus usahakeun can geus aja yang kawin tolong si sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imana nya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak mah nya dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh ka Pak Haji wae hate mah aja doa na gitu bagus dan dibatur ya itu doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana geus cokot cai sumur bulan teu neun dihareup mareuli jeung Allah tina 100.000 jadi 200.000
Hitukna rada diuyahan teh lah dagang ditu gagedean eta cang hate karana cepet hate mah boga duit 10 juta atau 100 juta dagang naon nya dagang endog cekeun teh atuh besi tabrakan ajur kabeh asana rugi cenah cekeun aing ye dagang piring gitu keneh kumaha nya si dagang-dagangna poe hate tapi nu kitu karana ta dagang we hese dagang we hese tak bae dek kawin ge manihara rese jaga poe kate ngaranna batur geus kawin deui aya aing padahal ieu teh lobaan awewe tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok poe kate teh nu kitu ngaranna ai aki-aki kawin deui nyandung ai nyana encan deui eta teh lain masalah laku teh lakuna poe kate poek hate awe ge kitu kene batur geus kawin deui nyana encan kene poek hatena coba lamun cang masalah lalaki hehe masalah lalaki hehe tah teu riba eta ngaranna cang hate menang 2 bulan teh bawa kagrobol teh wah hehe bae mah tah saha jelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh ku cara tobat ka Gusti Allah lobakeun maca sholawat malam Senin teh atawa salat sunah mutlak salat hajat sare heula atuh salat tahajud maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta mah sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus tarolo eta goblok inget kepae aki-aki nonton bola tolong masya Allah ayana geus bau kuburan malah waktu itu nanaona dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jangan teu nyaho kitu ge teuh masalahnya ona tambah rupek malah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah hamparkeun set urangna langsung bebersih cekelan tasbih langsung tungkul udang subuh Masya Allah saya urang gitu naon ngaranna laksanakeun ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaum nunggu salat malayana lain lalagan cak Kangjeng Nabi man ahya sahaja lepan ngahirup-hirup tafsiran aya loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh amal soleh maca Quran maca sholawat zikir salat ngan hari salat rogoibah dilaksanakeun ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulah bid'ah sama kos kituna atau ku pepencit khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa teh teh masalah ngan ngahajakeun salat rogoib mah ulah bid'ah kos kituna mun aya di lembur urang digenggeurkeun ulangan urang mah ulah milu kos kitu lantaran aya khusus lamun urang ngaguguru tasawuf guguru thariqah aya khusus salat malam nisfu saban aya salat khususiyat malam hiji Rajab aya salat khusus ngan eta mah teu meunang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah ulah gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala puasana pohara jasa ganjaranana cek Kangjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanallahil akbar sajelema nu puasa sapoe baik iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon
eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidoan pa ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah. Sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah kana neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab paes surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah doakeun bae ku kiai. Ngadakeun ge ridho. Nah, pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini, jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab. Apa berarti? Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam. Boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana. Geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe, malaikat-malaikat geus hese nyipatanana, nyaritakeun anak, nyebutkeun anak mulia. Nah, sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha. Bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah. Itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta, urang masih keneh ngarokok keneh wae poe Salasa tolol tah mah geus. Tolol we pokona mah geus. Geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak aya Ki Haji nutuk ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok, sebut haji tolol tah mah. Berang nyanana menyebutkan teu puasa deui. Sia ge tolol deui, atuh urang mah perkumpulan tolol bae kan. Tolol jeung tolol. Ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe kabita. Nu mantap dikitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon. Mun teu dibejakeun ku situ embung puasa, geus dibejakeun ge henteu. Eta propaganda abeh urang kabita tah rada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu. Kitu DP-na cuma 300.000 jam murahnya. Kredit orang enak. Urang katarik pan eta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ieu. Jadi non kitu ngaranna ganjaranana. Tilu wa man shoma salasata ayyam, sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal jizam wal baras wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunia, siksa akhirat, moal diberi penyakit edan, moal diberi penyakit lepra, moal diberi penyakit lampang, moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal. Berarti botol gede jasa ganjarana aman, urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab, Senin, Salasa, Rebo, ngaenen karasa jero. Aya bae. Masya Allah. 3, 4, 5, 6 pohara jasa ganjaranana. 7 Kanjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin, sajelema puasa 7 poe, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 poe tak datang ka Minggu. Ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam, lawang jahannam anu 7 dikunci jang eta mah teu bisa asup, kurang hayang diasup tidak bisa. Misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeul hayang asup ka lawang neraka, cek malaikat tidak ada jalan bagimu. Wah, untuk masuk neraka. Jadi hese jaga kalau jadi dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh bae ku puasa Rajab, masya Allah. Sama geus pamustungan. Pamustungan.
Waman shoma samaniyata ayyamin sajelman nu puasa 8 poe futihat lahu samaniyatu abwabil jannah, pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari, haji pandi ka dieu. Haji ka dieu, haji ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Antaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Oh, ieu pintu surga geus lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana maneh. Tah urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab ini mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui. Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka sorga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ge di ditu di sorga teh tah, aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa, cuma 8 poe urang asup sorga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kanjeng Nabi eta mere jalan ka sorga. Wa man shoma 10 ayyamin sajelma nu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa atahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bere langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud. Tah eta 10 poe pokona barang pentam naon bae. Nah, ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapanggih deui jeung bulan Rajab, puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sakira dunia. Loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae, kadua menta ilmu nu manfaat. Diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu teh cahaya lir teh beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yuhda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai kamari mah keur teh ngridit cerdas barang ngridit pohoan gugula ka Tarajasa di wetan di kulon di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit cepet hatena eta itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cepet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian kokoman salat teh moal khusuk keureut ceuli anjing kajian kokoman aja aing ulah tuh eta dicabut cahaya Allah cabut naonan cek Allah tuh bisa ilmu teu make ka ilmu aing 10 poe moal pati-pati menta kecuali diberi ku Gusti Allah tah nu hayang nyandung kesempatan guys asana tak puasa 10 poe urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah yang nyandung ka 11 poena ujianana ditanya ku pamajikan. Saya ditanya bae pokona mah. Ai ka ditu mah nanya naon bae. Ya Allah ya Rabbi nya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu ta'ala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bisayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga iheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae.
bersih atuh man zada Allah aja jelema nu nambahan puasa 16 tambahan deui 17 tambahan deui 18 tambahan deui ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 oe ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan jadi 27 poe mundet leuwih lewat ke 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan eueuh masalah sambungkeun jadi Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak itu Rajab coba puasa jadi geus kuru bulan jadi lebaran teh kuru tapi bukti dah puasa orang aja lain tambah kuru timbang memeh puasa aya 50 bulan awal 60 lantaran bonteng suripan terus saja alabatan naon istiqomah jasa itu terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu jangan pindah ada hardoa tadi daberang jadi peti malah tadi 2 kali jadi tilok diaya-aya tuh puasa buat diaya-aya nah masalah ya penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu sebab memang orang mau puasa na puasa kitu puasa syariat tuh kitu Kanjeng Nabi wa man shalla sabi awal isrin dalam puasa 27 min Rajab di bulan Rajab nayma kutiba lahu siyamu sittina syahran ditulis kayak jelema boga ganjaran puasa 60 bulan genep 10 bulan lamun satahun teh aya 12 bulan lari berarti sabar tahun dan 60 bagi 12 berapa 5 tahunan jadi kurang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun ya Allah ya pohara jasanya iyalah orang babarengan poe Senin orang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti menta ridona terutama berangna urang puasa geus cek mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 dia kuari gara sapuan kamar pel sengitan terus amparkeun sajadah geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan ieu kitu ieu Pak Bapak mah ieu sebulan Rajab ulah diganggunya deuk puasa mangis pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa jadi geus asal ta subuh ieu ulah keluar ieu keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya putih alabatan petok lagi negeri aja nah itu nu bagus pak gitu ai geus kolot malah lelempangan jauh nu daek hayang kanu geuli satu nu daek omo tuh gablek duit mah nu daek gitu geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan ulah jeung rangda ulah jeung manusa mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae ka Gusti geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa malaikat kok gitu sama orang puasa ge nyilih Gusti ya Allah ya Rabbi itunya jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab tekadkeun di jero hate yakinkeun ngazam pinuh kayakinan abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa lewat pengajian asli nah ti Kangjeng Nabi abdi percaya ka Kangjeng Nabi abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekad tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat pan abdi mah di pabrik manggut teu kudu 27 20 kilo bae
Tuh abdi mah baru-baru 20 tahun cenah kiai nyupir abdi mah ka Surabaya ka mana. Alah 15 poe. Boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman. Tujuh poe. Boro-boro 7 Gusti atuh lain teu hayang jeung lain teu nyaongan kondisina di imah ge lamun teh mah henteu digawe atuh pikumaha. Nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teu hayang jeung lain teu kuat ngan ieu kumaha situasi. Lain teu hayang Gusti puasa teh sapoe ge jahe gasa nyelangkeun jang sampai gantung labak. Wah kitu tuh bisa sapoe-sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat, dibere jag-jag, dibere jang dahar nginum. Masyaallah teu kuat sapoe puasa kamalingan. Kamalingan datang geus asamkeun di jerat 27. Ai praktek barang murid mah yang murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Nah, ulah nuturkeun ustad. Tong ustad kredit ka jeung kumaha ka situ mah. Ulah sama. Ustad tinggal ustad dah, ustad ge teu puasa mah aing puasa ulah kitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad ge teu puasa. Berarti hebatan aing ka jeung kumaha gitu. Kan ulah haji ngahina kau ustad tidak puasa ulah gitu di situ kerjaan cek bae urang-urang nyana-nyana insyaallah diceritakeun ti kisauban na ogola ciki sauban kuna ma'an nabi alaihi salatu wassalam kaula babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat mababarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin mababarengan teh jeung sahabat hararanetkeun dongeng atba tabiin mababarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan kamari di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh Maulana Hasanuddin kitu banyak terus eta teh babaturan gitu bakal terus datang ka akhirat. Tah kuari urang teh babaturan teh jeung camat jeung lurah jeung bupati. Oh masalah di dunia mah di akhirat mah bermasalah. Masalah kiai we nya babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buru tina doa. Waalaikumsalam. Abdi parantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetep bae ka ditu deui. Masyaallah. Doakeun tengah peuting urang masyaallah ieu nagara mun nu mimpin RT, lurah, camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Bisa doa tengah peuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tak kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, mesti teu kahartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mantap, beres bae. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai nanti. Mana ya dongeng?
Jadi lain orang ekstrim ke pemerintah, lain orang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Tadina boga na ge ijazah, datang ke SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Uning. Mantar kakula mah pejabat balager bae. Ngan teu mara duit. Balager sebab gua ada sok doakeun nyambung. Saya sudah pejabat anu teu bager kakula aja bager kan. Bener sebab gua ngadoa nyambung yang doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung mesti dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunahkeunana salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang kata diri teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan sedidan. Nangis Kangjeng Nabi Cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cekuring ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah lima bakaita ya Rasulullah. Kunaon nangis Kangjeng Rasul. Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik. Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi. Boro-boro sagede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mati kasapkeun ku Gusti Allah apa. Komo atuh ieu mah jungjuna. Kangjeng Nabi ya sauban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa. Deuk kumaha teu ceurikna. Numanca kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqafallahu anhum al-azab. Alhamdulillah ku doa kuring diringankeun siksana kan manta kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa dijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saur Kangjeng ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man namu minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa man namu minhu lailatan teu sare sapeuting bae di bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma uzibu fi kuburihim moal ditariksa ieu jelema. Petakan poha Rajab setakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab peutingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disiksa popoharaan kieu. Ya Allah. Faqultu cek simkuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum ya mu'adzabal qabri. Ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan siksa kubur. Saur Kangjeng ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nutus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajhallah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shaman harha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beuting teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat we sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajhallah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah dan sarake
sarua jeung ibadah sataun soma naharoha goma layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tah puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pake ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae mateng urang geus malaman pertama bae lah. Malaman pertama poe Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah, beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud. Sebab geus wajib satauneun. Bejakeun ka Gusti tah abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa, peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Ieu sataun ieu tah cukup ku sapoe. Cek malaikat tolong teh budak. Nya keur jaritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun dua peuting, komo mun tilu peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah iyalah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayang pasrah sapasrah-pasrahna kumaha Allah. Hese urang deuk ngarasula ka bae. Ulah-ulah pasrah nanaon ni pasrah urusan rizki baik. Kadang-kadang orang teh can bisa sakige orang ngaji bae tapi teu daek bisa komo nu teu ngaji paingan hararedang bae hararedang bae jelema nu kurang pasrah teh eueuh ketenangan mantak hati ma'asoma istimewa di zamanna anjeunna jadi panutan kabeh ngadengekeun ujangan anjeunna ngaca kana ucap jeung tingkah lantarannya nama geus bisa pasrah ka Gusti Allah. Bahasa pasrah teh bahasa urang, bahasa kita mah tawakal. Kita bisa bae urang ngomong tawakal praktek mah tawakal teh praktek mah ya Allah ya Rabb. Sakigi urang ngaji bae sakubata di komun teu ngaji. Sedegeun tingkat talala aya 3 hiji tawakal jeung urang naik seetik solihin wali taslim naik deui ka luhur tafwid eta urang bisa ngomongna doang jadi hese jasa praktek ditanya Ki Hatim Asom ieu bisa tenang kieu hirup banguna eueuh masalah boga rahasia naon ceknya na boga rahasia sadar 4 perkara hiji boga kasadaran bahwa rizki nukula wajib teuing kumaha ge moal ku batur lamun nukula mah nukula bae kajeun di kota di kampung di gunung tetep bae nukula mah nukula bae geus lamun eta rezeki geus diatur ku Gusti Allah nukula moal ku batur atuh kula tenang cenah eta urang ngomong mengenahan kan nya heuh bangunna ngeunaheun asa tapi eta praktekna isuk-isuk keneh waduh asana ku batur ya asana ieu aduh lamun teu giat asana ieu tah eta tah urang nah eta nu mantap ge tapi halan kok kotok asane tah mantap kula mah tenang jeung janda ngoat wajen kuku mah nukula tetep nukula bae nu lain tetep bae nu lain tah eta tah urang geus nyaho kos kitu teh geus nyaho tah jang ketenangan urang tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim pasrah diri ka Allah urang mah teu daya teu upaya geus diatur ku Gusti Allah urang tinggal sadarna jeung praktek data nu hese tah bisa eta beta hiji tah merdeka urang hirup
merdeka tak urang hirup tenang. Modalan kurang puluhan juta ratusan juta lai urang eueuh babagianana lain nambahan dan hutang. Jadi modalan kurang air bagian urang mah araraya bae. Contoh geus ambalaya tah tinggal kasadaranana nu encan aya di urang. Neangan ilmu sadar ieu nu hese. Jang nyadarkeun diri urang supaya urang bener-bener tawakal tu ala Allah. Ya Allah. Ayatalah hatim asom hebat. Ditanya deh nomor kedua tina opat naon? Nomor kedua tina opat sadar bahwa perbuatan-perbuatan amal-amal nu dititah ku Allah moal bisa digantian ku batur. Kulantaran teu bisa digantian ku batur, kula mah wayah beramal mah beramal wajib ku kumaha geus sebab ieu mah bagian kula. Moal kaganggu wayah maca Quran, wayah maca sholawat, wayah tahajud, wayah sholat duha, homo eta mah sholat anu 5 waktu mah, kemudian puasa kewajiban haji, pokoknya moal bisa diganggu sebab amal perbuatan teu bisa digantian ku batur. Kurang mah ya kurang. Di sholat duha bae sholat duha ulah-ulah 8 rakaat 4 rakaat baheula. 2 aya bae tanu ngajak bisnis. Tuh mah sorry bae. Eleh tak bisnis tah. Ji, ieu urang berangkat ye non. Lantaran aduh, ieu mah gede ieu keuntunganana ieu. Coba dik sholat duha terjadi. Tuh bisa digantian teh padahal mah sholat duha tah tungtung nama bisnis ngajejas sholat duha teu tah eta urang teu bisa teh istiqomah matak cek hati masuk iya tuh kula mah wayah beramal sebab ieu teu bisa digantian kudu seje cekeun ayo bae ya Allah ya Rabbi nu mentak ayalah nyana ngabogaan hizib hatim iyalah kaistiqomahan kula ceknya sebab yakin amal teu bisa digantian ku batur salila hirup kula moal lila hirup di alam dunia rugi lamun kula haju ninggalkeun beramal. Masya Allah ieu jang kelas biasa ieu mah sebenarnya ieu mah jang kelas urang Pasir Gadung jang kelas Pasir Gadung ieu kelas biasa-biasa. Ya Allah ya Rabbi taraweh bage urang mah tidalan taraweh 10 menit selesai di mana eta Pasir Gadung 10 menit selesai malah mah ayeuna meh Isa taraweh na meh Isa cenah batur taraweh urang mah ngarokok goblok teh coba tah ieu beramal teh urang mah lalawara aja dipigawai ku dipegawena cantang tu jadi amal ya Allah ya Rabbi. Tah ieu nu kadua katilu naon nu katilu sadar bahwa maut eta bakal datang jeung datangna teh ngadadak henteu pernah aya surat heula kepada yang terhormat Lurah Miskar seminggu yang akan datang engkau akan dicabut kan ngeunaan bos kitu mah tah atuh henteu Lurah Miskarna keur di showroom pae urang ngadenge nu maot di masjid keur sujud senang urang nu maot keur tahlil senang urang maot keur maca Quran masyaallah maot keur ibadah zikir ya Allah ya Rabb maot keur itikaf masyaallah dan ieu mah keur di hotel masyaallah di anu osok mandi aya uapan teh naon teh Bang Misar ngaranna loseri lantaran lieu maot ngadadak
teu pernah dibejaan deui urang. Nah cek ating asong nu mata kulama selalu inget ka maot sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni aksiru min zikri hazimil ladzat, lobakeun eling kanu megatkeun kana kanikmatan kalimat paeh. Ulama terus bae sakena inget ka paeh teh terus bae inget ka paeh, inget ka paeh, inget ka alam barzah, inget ka akhirat, inget ka bakal dihisab, inget ka bakal kapanggih jeung Gusti Allah. Masya Allah. Tayeu nu mantak urang haju dae ka tadi kamana ka pantai cerita gitu kan. Nah eta kan poho ka paeh. Haju segala kamana di lebaran coba bejakeun ka mana? Tuh solear tuh ngakurkeun beungeut. Tama jeung Zainuddin tah. Jeung pendi ka ditu. Eta kan ngaranna poho ka paeh eta geus kitu ya Allah ya Rabbi. Kasep-kasep kurang diakur-akurkeun jeung solear. Masya Allah. Lamun tadi ayat anu dibaca ayat khauf eta teh diawalina ge ku ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Hei manusia sing sarieun maneh ka Allah. Ditita urang sieun ka Allah. Ditita sieun ka Allah. Lamun urang geus boga sieun bae ka Allah aman. Belajar sieun teh ka Allah teh kudu belajar. Sebab lamun teu belajar moal bisa belajar, tentu belajar teh kudu aya guru. Abeh bisa sanggeus bisa abeh jadi adat atas sieun teh. Ulah kamari sieun wayang teh. Bulan kamari mah aya teh sieun. Barang lebaran mah eueuh. Di bulan Ramadan mah aya ngerenyet sieun ka Allah barang lebaran. Oh. Masya Allah, Masya Allah, manggi awewe make calanana sakieu. Tadi dongeng kakula dongeng jelema. Dongeng aya jelema ceritana bulan puasa teh tarawihna hebat, maca Qur'anna hebat. Barang lebaran pannyana teh anu kuari ngojek teh naon ngaranna? Anu ngojek teh naon ngaranna? Grab. Manggi sewana Cina marake sakieu. Cek kira iya aing urut kamari bulan puasa tapi manggi sewa kosilah cek teh jadi tukang ieu nya ditumpakeun punyana dua dirempet aju nyedak cek nya teh cek jangan ke depan atuh cek jangan nempel tunggu enak cek aju nempel Gojek tolol cek nya teh nidahin jasa di ping-pingna putih. Nah, kadi teh beres dianterkeun punyana ka perumahan. Barang di perumahan aya di telepon sabang sakene kos kitu deui. Jadi teh bulak-balik teh boga sewana ka beneran kos kitu meureun teh mah gogodan ti Gusti. Atuh meureun gogodan mah ti Gusti. Ya Allah ya Rabbi kapetingkeun mah make sempak doang. Make sempak doang jaknya ieu sararial jasa jaknya sewa aing kudu kos kieu. Eta nyana aju ngalamun bae di imah aing eureun bae kitu ngojek cekeun ieu sewana nu kos karari bae teh seputar lebaran teh bu kamari mah aing cenah tarawih maca Quran aya ngerenjed teh sieun ka Allah barang boga sewa kos kitu dibere nomor SMS kalau bapak butuh nih nomor saya sial cekeun nangtangan kieu cekeun tah ieu lah ngerenyed sieun teh lamun encan dipelajari ku urang bakal leeh bae sieun teh lamun ku urang teu dibisakeun bakal eleh bae sieun teh lamun ku urang teu diadatkeun atuh eleh bae cacak-cacak urang ye urang sok ngaraji bae sieun ku urang ka Allah buktina ngeridit ya terus bae bang ajudan terus bae ya urang Nela awewe atau kira-kira gelis aja telok kicep terus baik berarti kan sieun teh malah hoo nda ieu ittaqu rabbakum
sing sarieun maraneh kabeh ka pangeran. Inna zalzalata saati syai'un azim. Geus dibejakeun sagede kumahana cik ahli bilagah mah ku pohara-poharana dina kirohkeun syai'un azim. Saenya-nyana gunjlang genjongna dahsyatna kiamat eta teh syai'un azim. Dijelaskeun kabelah dituna tazhalu kullu murdiatin amma arda'at yauma tarawnaha anjeun bakal neuleuh jeula di poe kiamat eta jelema anu nyusuan poho ka anak di mana indung poho ka anak moal aya tetapi ieu mah dilucuteun bae ku dahsyat-dahsyatna coba eta masyaallah tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau kullu zati hamlin hamlaha nureuneuh ngadadak ka juru nureuneuh ngadadak brek ka juru geus acak-acakan geus acak-acakan masyaallah bahkan leuleuh jelema teh sukar wa mahum bisukar marabok singgolea padahal mah teu mabok teh naon teu mabok teh naon eta kadahsyatan poe kiamat sabenerna mah kiamat eta di hareupeun urang kiamat eta di hareupeun urang teh kiamat kubrong ke kiamat sugro hae nu tadi dicaritakeun teh maut emang maut kumaha gitu dedeuleun ieu teh pan dirobah lah kajeun teuing molotot ge di kieu-kieu tah ku urang di kieu-kieu moal bisa dirobah ku Allah dedeuleunana teh misalna urang misar maot teh misalnya molototnya tah neuleuh nu kamari ngabonceng si Mbak teh araya tadi kadeuleuh oh ieu cak urang misar teh ngajurus ka neraka jahanam kadeuleuh tah nu kamari teh ngabohong teh kadeuleuh nu kamari teh nipu teh kadeuleuh nu kamari naon deui urang misar coba sebutan buat kadareuleun tah amal-amal urang anu bakal ngadorong urang ka neraka amal urang nu bakal ngadorong ka sorga eta teh dibuktikeun eta teh lain teh dahsyat syai'un azim inna zalzalatas saati syai'un azim masyaallah ya Rabb ditungtungna nu mentak awalna ge tadi teh walakinnallaha mudan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum horenganan walakin azaballahi syadid siksa Allah wahar sakira-kira urang dideuleukeun ka siksa Allah setik bae cara neuleuhna Kangjeng Nabi moal bisa seri-seri acan cek Kangjeng Nabi niscaya maneh careurik bae tapi urang mah pan ieu tenang-tenang bae nya urang mah kalem-kalem bae biasa bae deureuh nu ngorakeun mah ieu nu geus karorot ge biasa bae nu geus karorot malah main HP boga HP na ge 3 pan boga HP na ge 3 tenang da suka kamar teh lain nasbeh ngeuleuhan WA-an di kumaha coba ieu lalakon ieu kumaha di kumaha coba lalakon masyaallah karim nah ieu deuk rahasieuna urang ka Gusti Allah geus dibejakeun kedahsyatan kiamat seperti eta geus tidak bejakeun maut eta seperti eta tetapi orang biasa-biasa baik ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang berarti masih dangkal keneh sieun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dititah urang sieun mah bahkan sieun eta jadi makom khauf lamun geus sieun jadi makom kabelah dituna ciri jelema anu geus sieun ka Allah haju sieunna jadi makom sanajan teu sare teu tunduk cirina kitu beta sanajan teu sare teu tunduk sare sapoe-sapoe teh ngan sajam atawa 2 jam tapi burinyas tah eta jelema nu sieun ka Allah sok geura jelema ditangkep bae polsek sapoe-sapoe teu hees cenah teu hees teu sieun teh jana teu sare jana lantaran boga kasieun dahar teu geuna nginum teu geuna lantaran ditangkep teu daekeun sare
urang ngaharupan siksa nu sakitu dahsyatna. Lamun nyaritakeun siksa ulah jauh-jauh di Bukhari kabari kula ngaji Bukhari saeutik we heulanan kesang. Ieu bab kesang bae tadi dina kitab Bukhari aya jelema engke di akhirat kesang ngan datang ka sakengkeongan amalna nu gorengna datang ka dinya leureus. Aya nu datang ka dengkul masih kuku cuprakan keneh. Aya nu kesang teh datang ka cangkeng masih bisa ngap-ngapan. Aya nu kesang teh datang ka beuheung masih keneh bisa kikiran. Aya nu kesang teh datang ka irung. Aya kesang liput teh kumaha coba ieu. Bab kesang we heulanan bab kesang di akhirat. Ngarendeng jeung jelema nu bagus, kesangnyana kesang itu. Henteu bisa kieu ye kesang urang teh ya, haju we ka dia henteu. Nyana bae. Nah ieu urang bab kesang bae encam bab nanaon? Beuh, masyaallah. Asal urang Pasir Gadung moal meureun datang ka irungnya. Mudah-mudahan ya paling nggak datang kali doang ya. Datang kaliput luar besar mah 1 meter tuh hurun alurnya. Tak bab kesang bagi orang mantak tadi walakin azaballah syadid supaya sieun ulah bab dipanggang, ulah bab dikulub, ulah bab ngerecek, ulah bab ngagolak. Bab kesang encan dikanarakakeun masih kena di mahsyar geus model kos kitu. Bab kesang walakin azaballahi syadid. Ya Allah lain lalagaan ya. Nailah hati masoma hebat jasa nya mah lantaran nu tadi teh eta hiji rezeki aing moal ku batur ieu teh tenang. Nomor kedua amal teh bisa digantian ku batur atuh aing mah beramal bae. Jamal kebeli di alam dunia. Nomor katilu paeh anu ngabejaan yakni paeh teh ngadadak. Ih atuh aing mah terus bae inget ka paeh. Urang ningali almarhumah di dieu atuh pan biasa dongengna Isa biasa keneh terus ngobrol keneh dek dihudangkeun sahur batalagaan keneh maksudna pajar hirup keneh tapi ternyata kan teh aya. Nah coba eta seperti kitu kula ngadenge deui carita di Cikande tamu sok biasa ka imah atuh sehat bugar eueuh kukumaha mentas keliling datang ka imah maot coba eta aju di belaraja kabari carita tamu sarua bae mantas buka aju salat maghrib sumarga ka imah ngopi itu terus kieu beli kursi titah ku pamajikan di taraweh paling sewa. Ayo coba itu loba ya dongeng seputar naon gara-gara lebaran nu nyaritakeun maot ngadadak hartina maot ngadadak teh atuh teu kajahoan deui. Ya Allah ya Rabbi nah eta terjadi kabatur atuh ka urang wallahu a'lam. Aju terus itu nu nyaritakeun naon gara-garana kapal tibalik mah eta mapan berjamaah meureun maot mah ratusan jelema dan lain-lain sebagainya. Anu ka ditu nu ka Bogor ya aju cicing di sisi jalan aju neuleuh cai mandi ka bawah ku cai tadi kunaon hayang iring sagalanya meureun malakal maut geus kieu bae aing nungguan sia cek kada teh. Nah ieu nah jadi lamun urang carita seputar sieun geus datang ka mana urang sieun ka Allah geus datang ka mana mentek carita Al-Qur'an nikmat ku urang faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jelema nu bisa ngajauhan neraka aju diasupkeun ka sorga jauh tina neraka aju asup ka sorga eta lah nu bahagia. Usahakeun ku urang ngajauhan tina neraka berarti larangan-larangan ti Gusti Allah ku urang jauhan perintah-perintah Allah laksanakeun ieulah jelema nu faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur teu aya kahirupan dunia kecuali tipuan. Tapi urang mah teu ngarasa ya katipu ku dunia teh teu ngarasa. Teu daekeun ta urang teh boga perasaan bahwa dunia teh nipu ka urang teu daek. Malah urang mah cinta jasa karena dunia teu daek boga pikiran bahwa dunia teh penuh ketipuan. Aing asana katipu ya ku dunia. Henteu. Malah urang mah bobogohan bae jeung dunia teh. Geus lain bobogohan deui mencintai bahkan lain mencintai deui leuwih dicinta naon ya
resep atuh cita resep dunia teh ente bae urang teh boga pikiran dunia teh penuh tipuan. Masya Allah karim tidaekeun dah ya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terakhir yatim naon si nuka opat bakal mentak jadi tenang gitu. Nuka opat boga perasaan sadar sadarna bahwa Allah teh neulekeun bae ka kula, teu pernah sadetik henteu neulekeun ka kula. Etalah cek hatim asom anu kula terus-terusan ibadah ka Gusti Allah, berbakti ka Gusti Allah, datang ka boga perasaan diri kula sorangan eueuh kusebab terus bae dideulekeun ku Gusti Allah. Teu pernah teu asa teu kadeuleuk Gusti Allah teh, jeung teu pernah asa teu dideulekeun ku Gusti Allah. Nah, lamun urang bisa nopat perkara geus bakal bahagia. Urang bisa nopat perkara tadi, urang bakal sorga. Hiji sadar bahwa rezeki nu urang moal ku batur, tenangkeun diri urang. Kitu cenah kiai ulah usaha, saha nu nita ulah usaha. Usaha mah usaha ke sia, ayeuna ngawarung eureun, tani eureun. Kararieu becek pamajikan kapan teu ngawarung? Lah teu deui urang aya urang ieu. Aya mentu bae. Asana moal kebal pamajikan balik. Atuh usaha bantak ieu mah kelas urang, tawakalna kelas urang. Usaha dan pasrahkeun ka Gusti Allah. Ya usaha nage dititah ku Allah, urang boga tanaga nage nu Allah, segala rupa diatur ku Allah, usahana make aturan Allah. Jeung lain usahana nu diulah, ta'alluqna cumantel kana dunyana nu ulah mah. Adapun usahana mah jang kebutuhan urang, jang kebutuhan pabajikan jeung keluarga atuh dititah ngan aya aturanana make syariat ngaranna ieu tawakal. Ieu nu kitu ngaranna tawakal. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tawakal, sahabat ngadengikeun bae kieu. Jahe ka harti tak ku sahabat teh. Hiji mangsa sahabat dagang. Make onta. Saenggeus dagang kana onta ka pasar. Ka pasar tutup panteun deui ka onta, balik ke Madinah, ke masjid. Aju ontana tenden di hadapan masjid nyana ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi, abdi nu Allah, onta abdi nu Allah, barang nagan nu Allah, ku ari deuk ditawakalkeun dipasrahkeun ka Gusti, abdi erek perjamaah jeung Kangjeng Rasul. Saya onta ada di luar, talian biasa, cukup berarti syariat. Nyana ka masjid salat, wiridan, beres keluar, onta anu maling. Nyana ngadoa deui ka Gusti, ya Allah ya Rabbi, atuh teh dipalingi lain abdi nu Gusti, atuh onta nu Gusti, barang nage nu Gusti, anu maling nage nu Gusti, sabar Gusti. Eta hebat teh jelema teh. Eta hebat teh kos kitu karena papasrah, sabar Gusti geus pokona we, jangan ngalamun bae kieu ye. Leh cek eta, dosa galage nu Gusti, sabar Gusti bae cek eta. Leh. Yes, ye bae nangis. Saya setengah jam mah beureunan. Terus bae aing aing balik aing ieu naik naon sakitu. Duit dibawa, barang dibawa kabeh di onta lah. Tawakkaltu 'ala Allah. Geus beres. Menang sajam teh aya nu nganteurkeun ka dieu. Menang sajam aya nu nganteurkeun onta berikut barang-barang kaget nyana. Kakarage nyana neuk balik. Tanya ku nyana, ayo onta tas di mana? Kula pamalingan cek nyana teh. Ayo, kula dibawa. Bagus dibawa, geus dibawa di jalan aya nu ngahadang. Jelema teu wau ka kula. Kula teu wau ka nyana. Teu ngomongna naon, ngan ngomong sakieu doang. Sia maling jelema nu tawakal ka Gusti Allah. Lamun teu dianterkeun, bacok sia ku aing. Kula ngalawan cek nyana, begitu ngalawan disempring leungeunna pegat sakit. Akhirna ditalian leungeunna dibabandulkeun ka di taye leungeun kula. Akhirna kula cek kula teh geus kula neuk ngabalikeun ieu. Balik bawa.
henteu kula mandek nyarita bae ari ieu rombongan jin apa malaikat apa setan apa jelema ulah nyaho cek nya ulah nyaho balikeun geus aduh aing teu meunang nyaho cek nya ayeuna dibawa deui leungeun bari geus buntung sakieu. Nah jadi jelema nu tawakal teh bakal ditangtayunan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajeun ku kumaha ge sok geura tawakal ka Allah. Nah ingat orang mah bisa ngan ngomong doang tawakal dek hari dek munggah haji beka karak ngalengkah suku hareup katuhud bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala haula sungut doang hate mah henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Hiji cek hatim asom rizki nu urang moal ku batur. Inget ka dongeng abah bae ku kula sok didongeng-dongengkeun aya jelema keur ngadahar jagong teh begitu ngadahar jagong kakarage datang ka dieu nah aya kotok jalak sia cek jalan teh watu eta diudang kotok jalak teh atuh cepat geus teu beunang balik deui ka imah nah cek jana horeganan geus datang ka sumut ge aya lain rezeki mah pacokotok pacokotok keur ngalamun bae ge nang 10 menit ngahanju-hanjunya aya jelema tetangga Assalamualaikum waalaikumsalam enaon kula boga tanggal jagong di kulup ya jamang haji tadi ku aing dek di dahar sakiana tadi pacokotok ka ditu ieu ku datang sapiring ieu tah ieu tawakal lamun urang napak urang tawakal nu lain rezeki urang geus datang ka sungut ge ka dieu lain nu urang mah lain bae dasar nu urang kajenting jauh ti mana datang bae kula asok aya merenung setik aya urang Lampung datang ka imah Masya Allah temawa kadu geus rapi jasa cucukan dibawa ku jasa sebelah tilu Assalamualaikum salam kula mah ka dieu teh cenah ieu boga tangkal kadu di imah alhamdulillah amis jasa inget ka kiai cek cenah teh kula diberesin kula mah nganterkeun doang kula deuk balik deui nganterkeun kadu ti Lampung nganterkeun ngan genep-genepna deui coba eta ya Allah ya Rabbi Masya Allah yes jadi teh ngana balik itu bere ongkos bung jangan kula mah inget bae ka kiai beres kan dihitung dah aku lah pemajikan anak kabeh mantep ya pas dibukaan teh aya tamu udah beuki jasa ka kadu modal Ki Azizi gitulah tamuna maksudna babaturan deukeut jasa aja ye jadi kieu keur buka kadu Masya Allah ka hobi kula ye cek kula teh anak pemajikan ge sebenarnya henteu tapi jadal milu nimbruk sa mobil atau tepan ti Lampung ka dieu maksudna mah jang kula jeung keluarga nah datang sa mobil kula ngan ka bagian 2 nyamplung nyana bae nu loba mah bener cenah kumaha amat cenah kumaha amat ngana tolol sia tapi kulantaran rizkina beureunanan Masya Allah atuh masalah rezekinya anak nah kos kitulah Allah ngatur lamun ku urang di tapakuran pohara jasa di Lampung datang jang kula jol dibelah teh aya tamu anu akrab jasa tamuna barengan ngadahar siring nyamplung Allah ngatur seperti eta untuk ulah boga pikiran kieu mun ulah waka dibuka mah sebeumeureun ulah boga pikiran gos kitu lantaran memang geus rezekinya anak nah lamun urang pasrah bahwa rezeki nu urang moal ku batur nu batur moal ku urang tenang. 2 amal moal bisa digantian ku batur anak itu urang kudu sigreg. 3 maot eueuh nu ngabejaan ngada-ada kabeh ge maot mah dek datang nomor 3 Allah deuleukeun bae ka urang sadetik teu pernah teu deuleukeun bahasana ge laisa baini wa bainaka bainun antara anjeun jeung kaula cek Allah eueuh antara lantaran bi takumu ku ayana kaula ku kaula maneh jumeneng wabi ku ayana kaula anjeun teh hirup dihirupkeun ku kaula diatur ku kaula laisa baini wa bainaka bainun antara kula jeung anjeun cek Allah eueuh masa eueuh antara ngan anjeunna nu boloon cek Gusti Allah kunaon atuh teu boga perasaan deukeut padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid
terjemahanana ana aqrabu min nafsika wa ana aqrabu min nutkika wa ana aqrabu min hablil warid. Kaulah lebih dekat tibatan diri anjeun, kaulah lebih dekat tibatan omongan anjeun, kaulah lebih dekat tibatan hablil warid. Kunaon atuh maneh ngarasa jauh? Kanyahoan jauhna kok make jeung ngarumpak kana sagala rupa. Larangan-larangan kaulah nu haram nu subhat jeung sajabana. Berarti anjeun teu asa diperhatikeun ku kaulah.